Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Nabi Abdi Muhammad Faizul Mamulevi di kelas 12 TI Tilu. Dina waktos ieu abdi bade ngajelaskeun perkawis kadaharan ti Jawa Barat nyaeta tahu Sumedang. Kadaharan ieu ngandung seueur protein nabati sabab didamel tina kadele ieu cocok pikeun hidangan sakabeh umur utamana pikeun barudak anu tumuwuh nepi. Tahu bisa diolah ku rupa-rupa cara, seperti diasinkan, pepes, atawa digoreng. Tahu goreng anu kasohor nyaeta tahu Sumedang. Tahu mangrupa kadaharan anu asalna ti Cina, katelah Doufu nurutkeun William Shurtleff jeung Akiko Aoyagi dina History of Tofu. Dokumen pengheubeulna anu nyebut istilah Doufu nyaeta Cahing I Lu ditulis ku Ti Ao ku kira-kira tahun 850 Masehi. Tahu teh loba dikonsumsi lantaran leuwih murah batan daging domba. Tahu lajeng jadi populer sakuliah Cina dina mimiti dinasti Sung tahun 860 Masehi. Laun-laun tahu sumebar ka nagara-nagara sejen di Asia Wetan jeung Tenggara, kaasup Malaysia jeung Indonesia. William Shurtleff jeung Akiko Aoyagi nyebutkeun tahu diwanohkeun ka alam Malayu ku urang Sunda ti wates pujian Guangdong antara Amoy jeung Swatow. Jenis tahu anu aya di Malaysia sareng Indonesia sami pisan sareng jenis anu aya dina Cina Kidul, kalebet tahu fermentasi, tahu anu dipes, sareng tahu anu digoreng. Tulis William Shurtleff sareng Akiko Aoyagi. Kaparigelan nyieun tahu dibawa ku urang Tionghoa anu datang jeung mukim di Nusantara. Iraha kahayangna teu bisa ditangtukeun, tapi orang Kediri ngaku-ngaku pangheulana diantara kota-kota di Nusantara anu mikawanoh tahu. Klaim ieu dumasar kana datangna tentara Kublai Khan di 1282 nu dipercaya geus mawa tur ngawanohkeun nikmat kuliner aslina nagara Awi Tirai. Waktu nganjang ka Kediri, urang manggihan tempat paranti Jungkrang Mongol di eta kota masih kene disebut Jung Biru. Armada ieu ngagaduhan Jung khusus pikeun ngurus dahareun prajurit kalebet khusus pikeun nyimpen kedele sareng ngadamel tahu. Tulis Suryatini N. Gani dina Dapur Naga di Indonesia. Kecap tahu sorangan numutkeun Hieronymus Budi Santoso dina teknologi tepat pikeun nyieun tempe jeung tahu kedelai. Asalna tina kecap Cina tahu atawa teu. Teu hartina kacang kedelai, sedangkan hu hartina ditumbuk jadi bubur. Sacara harfiah, tahu nyaeta kadaharan anu dijieun tina kedele anu ditumbuk jadi bubur. Kusabab kawilang gampang nyieunna, tahu gancang jadi kadaharan populer sarta bisa dinikmati ku sakumna golongan. Malah aya rupa-rupa varian jajanan tahu jeung tahu. Aya tahu koneng, tahu bodas, atawa tahu sutra. Aya sabaraha jenis tahu anu ngaranan dumasar kana tempat nyieunna, saperti tahu ti Bandung jeung tahu ti Sumedang. Tahu Sumedang nyaeta kadaharan khusus ti Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Loba pangusaha anu ngahasilkeun tahu Sumedang, tapi anu paling kasohor sareng legendaris nyaeta tahu buatan kulawarga Ong Boenteng.